Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pala wargi tepang dangu deui ya sareng emang dina acara anu manehnya eta mangdongengkeun. Urang mulangkeun katineng kumangrupi dongeng Sunda anu kapungkur. Jejer atanepi carios anu dinuju dipadar ku mang teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu disalin deui nyaeta ku Bun Bunyamin. Pala wargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae kumaha jucungna lalampahan Si Buntung Jago Tutugan teh. Mangga geura mararanco. Wilujeng ngadarangukeun kaparayun sadayana Si Buntung Jago Tutugan. Hanca anu katuna teh dugi ka gilisir kana leungeun Andi aya nu ngagilisir dina hate Andi geus teg wae lamun ieu teh oray. Tadina mah rek dikepeskeun, tapi jorojoy aya pikiran nu lain-lain anu antukna manehna cicing sedengkeun panonna tetep beureum. Ukur biwir anu engap ngaluarkeun sora anu ngagerantes. Heug oray, kaula pasrah. Pek leg-leg awak kaula. Teureui buleud sing musnah ti ieu dunya. Omat ulah disesakeun sanajan getih satetes buk salambar. Daging sacewir kaula ridho sugan di kalanggengan kaula bisa samemena patepung jeung manehna. Kang Andi ngadadak kadenge aya anu nembalan tapi sorana mah halimpu ngegeleser nembus kana kekendangan sarta geterna sora anu kaluar teh estuning kajurung ku rasa katresna. Nya Andi bentak gebeg lain deui kagetna sidik teu kapalingan kitu tetepna sanajan ayeuna mah bari cari nakdak kitu pangadeg buboden jeung pamuluna teu robah saeutik oge sanajan ayeuna mah katempona semu haropak. Itar Andi ngarasa reuas oge. Itar nah bet angkat ka dieu. Ngahaja itar teh Kang Ani, nepangan Kang Ani. Sareng saha? Sareng Abah. Nyetar siah ngareret ka tukang dituturkeun panenyo Andi. Bener we ki jantra nembongan kaluar ti sela-sela tatangkalan. Bade naon atuh itar teh? Seja nepangan Kang Ani. Teu kedah ditepangan Kang Ani mah. Kang Ani tos buleud seja ngabuang diri itar. Sae enggal mulih deui we itar. Itar mah mulih. Mangga itar bade mulih. Mong itar hoyong dijajabkeun mulihna ku Kang Andi. Duh hapunten itar, moal tiasa ngajajabkeun Kang Andi teh. Kedah Kang Andi. Kang Andi mah tiasa nyarios ka itar. Kedah tiasa sabar sareng tawakal. Buktosna Kang Andi nyalira geuning kieu kaayaanana. Wayahna Kang Andi, hayu urang mulih. Cek nyitar siah bari jong nangtung
bari leungeun Andi dibetot di bawah nangtung. Lir ditarik ku tanaga gaib, Andi terus ditungtun ku Nyi Tarsiah kalawan teu loba pamolah, ngiclik nuturkeun anu saterusna mah leumpang na ngareneng, ngajugjug ka lemur hujung. Sedengkeun Ki Jantra nuturkeun ti tukangeun, bari dina hatena mah ngebrehkeun ka panujuanana lamun Andi ngahiji jeung anakna. Ngan bae ras kana kaayaanana da puguh anakna teh geus cacad. Sedengkeun Andi pangna kitu peta teh sasapna keur peupeus hate lantaran Nyi Euis dilamar Husen, anak jalma jugala sagala aya. Palawargi sadayana, les-lesana sumegruk Nyi Euis anu teu sudi direremokeun teu jadi mata kliur Pak Haji Sobana. Ongkoh ari jejeroanna mah piraku teu sugema bebesanan jeung Haji Qodir teh. Memang satadina mah rada hararese rek narima teh lantaran Nyi Euisna tetep mugeun. Kaduana Haji Sobana teh asa kurang cocok mun boga minantu ka Husen, lantaran ditilik tina sapopoena boga sifat kasar jeung wanda anu loyor sarta kurang leket kanu 5 waktu. Tah ieu anu kurang satujuna teh, tapi sugan we ari geus jadi minantu mah piraku teu bisa dipapatahan. Atuh cenah ayeuna Nyi Euis tetep jajebris, eta oge bakal laas ku jaman lamun Nyi Euis keukeuh murugo teh sok kalaka digelendut. Majar teh rek neangan kumaha deui, ieu mah beungeut moal nguyang raja kaya balatak. Pokona mah rea deui pamujina Haji Sobana ka Husen teh. Padahal lamun seug harita Nyi Euis wakca balaka yen geus hahadean jeung Andi mah bisa jadi Pak Haji Sobana teh moal ngusuk-ngusuk teuing maneh. Ieu teh bakal dijadikeun hiji bahan sawala anu kacida pentingna lantaran Pak Haji teh ngarasa doa lamun Nyi Euis ngarangkep jeung Andi. Atuh eta Andi cacad sarta malarat teu nanaon sabab cacadna oge lain kahayang, sarta harta banda Pak Haji teh sakitu ngalayahna, da balik ka akhirat mah moal dibawa. Tapi nyaeta atuh harita teh Nyi Euis teu bisa kedal, biwir teu bisa engab, ngan ukur bisa ceurik sumegruk bari sasambat kanu dipicangcam. Bari dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa, kumaha lamun seug nu jadi panutan nyahoeun yen dirina ayeuna diancokeun ka batur. Paribasa dogong-dogong pelak cau geus gede dituar batur. Kumaha pirasaeunana ulah-ulah Andi teh nepi ka ngarandapan poho kana diri balukar tina peupeus hate. Manehna sama sakali teu nyahoeun lamun Andi harita teh geus eueuh di Cipancar, kaayaan dirina teh geus lain Rusiah sabab kabeh ku Andi geus kanyahoan. Duh Kang Andi, rupina akang mah teu acan uninga kumaha kaayaan Euis ayeuna. Harianeun atuh Kang Andi teh meni teu aya moal. Kang Andi. Nyi Euis ukur bisa midangdam. Hiji peuting nuker mejeh nama bra ku bulan purnama, Nyi Euis ngahaja datang ka balong. Diuk nyorangan dina bangku anu harita pernah didiukan ku duaan jeung Andi persis pisan disaksian ku moncorongna bulan. Kasawang mangsa endahna harita teu karasa berbei cipanon mimiti maseuhan pipi. Lamun harita Nyi Euis apal lamun Andi keur aya di Imah Adria, piraku teu langsung nepungan. Memang bener harita teh Andi jeung Ki Jantra keur nganjang ka Imah Adria. Tadi nama manehna teh hayang manggihan Nyi Euis, tapi sok sieun kanyahoan ku Pak Haji, antuk nama jadi murangkad. Terus manehna unggah ka Imah Mang Amir, teu lila di dinyana teh barang kaluar ti Imah Mang Amir, Nyi Euis geus asup deui ka imah. Atuh lapur teu bisa panggih.
Terus wae manehna kacadas gantung dibarengan ku Ki Jantra. Samemehna nyimpang heula ka Kisahudi. Alusna teh boh Adria boh Mang Amir saurang oge eueuh nu nyabit-nyabit ngeunaan kajadian waktu Haji Qodir aya nu narajang basa baralik nanyaan teh. Ngan basa nepungan Kisahudi we menang beja teh. Yen cenah waktu baralik nanyaan rombongan Haji Qodir aya anu narajang. Teu nyebutkeun saha nama sabab cenah dibongohan sarta kajadianana teh kacida sakelepatna. Haji Qodir nama teu kukumaha ngan Husein we jeung dua badegana cenah anu parna teh. Malah Husein mah nepi ka ngalaman potong leungeun sagala. Atuh dua badegana oge nasibna sarua ripuhna nepi ka geuringna oge nepi ka mingguna. Sajeroni ngadengikeun carita Kisahudi teh, Andi mah ukur tungkul teu rea pamolah. Atuh Kisahudi oge sabenerna mah geus nyangka ka Andi anu ngalakukeun peta kitu teh. Nu matak tara-tara manehna dina ngobrolna teh bari dibarengan ku mapatahan sagala. Barang narepi kacadas gantung, Ki Jantra masuk wae ka guha bari ngareureuhkeun kacape. Tapi sabalikna Andi mah bangun anu taya kacape. Manehna ngadon gugulayunan mapai-mapai tali anu dijieun tina kulit kai meunang ngararakeun. Ditilik mah kalakuanana teh teu beda ti kunyuk anu keur pipindahan tina tangkal hiji kana tangkal sejen. Bosen gugulayunan pindah kana luluncatan dina luhureun batu nu nyaloh cor dina beungeut gawir. Upama heug kurang tapis teh mah piraku teu ngagulampeng ka handap. Tapi lantaran Andi mah meh saban waktu ngalakukeun kikituana teh anu hasilna kacida mata kelok anu nempokeun. Komo lamun geus latihan luncat ka luhur tina batu teh cereng kana dahan kai. Ah, cinekna mah pangabisaan teh ayeuna mah beuki ningkat sarta leuwih maju. Geus ngarasa cukup latihan kakara manehna asup ka jero guha nyamperkeun Ki Jantra saterusna mah ngobrol bari diselang ku seuri lamun nyaritakeun pangalaman lucu. Sabot Andi keur ngurutan leungeun sarta sukuna ngadadak kadenge di handap aya nu gegeroan sidik sora Adria. Geuwat Andi nurunkeun taraje talina ari rong heap teh bener wae Adria. Napasna renghap ranjug sarta beungeutna pias ebreh kacaangan ku damar cempor. Aduh, jangan nih, cilaka jangan nih. Aduh, cilaka jangan nih. Aya naon Pak ya? Ci pancar kasumpingan Karaman jangan di. Karaman? Bumi saha nu kasumpinganan apa ya? Tuh acantang tuh si teh bumi saha mah. Mung manehna teh ngahuru di ditu di dieu we. Buah komplotan si Jakalara tah. Nya cigana mah jangan nih. Komplotan si Jaka cigana mah. Cek Ki Jantra jol muser we sangka anak kadinya lantaran memang kitu cara-carana lamun rek ngajorag hiji imah teh minangka pikeun ngalihkeun perhatian. Bisa jadi Pak. Mangga atuh Pak ya. Ani nyabet siku-siku sarta bedogna atuh Ki Jantra oge teu lelewa ti tadi oge bedogna geus disesepkeun dina cangkeng. Geus kitu mah tiluanana tarurun geus nepi ka handap ceralat jeng kabeh lalumpat hayang geura nepi ka Cipancar. Anabreh teh memeh nepi lemur oge seuneu mah geus katempo hibar. Kawasna aya sababaraha imah anu didurukna teh. Kaayaan kacidari weuhna nu ting jararit patemalan jeung ting beletok sora seuneu nu ngaduruk imah-imah matak nambahan sentar hate. Kolebat
Andi dituturkeun ku Adria jeung Ki Jantra arasup ka jero lembur. Tetela lain saeutik imah nu geus kaduruk teh ngan imah Ki Sahudi mah salamet sababaraha nenggang. Ningali kaburuan imah ukur ngarariung awewe. Tinggal we ka bumi Pak Haji Sobana, jangan di. Ki Jantra ngingetan sabab manehna mah geus apal yen pasti imahna Pak Haji nu jadi sasaran ku Karaman teh. Ari breh teh tetela di buruan Pak Haji Sobana geus ngariung sababaraha jalma nu dibaraju hideung. Panto imah kawasna geus digedor lantaran tembong muka. Red Andi kana tembok baruntas. Katempo aya dua anu keur ngintip, sing horeng Ki Sahudi jeung Mang Amir. Can waranieun ngayakeun tindakan naon-naon sabab tetela bangsat-bangsat teh jumlahna loba sarta lain bantrak-bantrakeun. Tapi barang ningali Andi anjog kadinya terus bae duanana ngagarabungkeun. Geus kitu mah jungjleng Ki Jantra nu sejena sebrut wae narajang kanu keur ngaliud di buruan anu tetela anak buahna Karna. Andi mah terus bae ngapelesat muru panto imah anu geus muka brus ka jero imah ari breh teh. Memang ieu Karaman teh geus ngintip-ngintip ti bongohna Haji Sobana. Palawargi sadayana waktu harita teh pan Andi kalemur hujung masih emut keneh. Metak anak apalkeun atuh Mang Yeng. Bising ke aya ulangan ke. Ameh punten 100. Palawargi sadayana eta basa Andi disusulan ku nyetar siah teh geuning basa tos ngamuk terus nyegruk ceurik di pasir ayakan. Tah harita teh sabenerna mah aya nu ningalikeun Jumanta jeung Jimpo eta urut anak buah Ki Jantra. Tah si Jumanta jeung si Jimpo teh memang ditugaskeun ku Karna alias si Jakalara pikeun ngintip-ngintip Ki Jantra. Kalawan sama menana kar maranehna bisa nitenan gerak-gerik Andi anu harita keur leumpang ngarendeng duaan jeung nyetar siah diiringkeun ku Ki Jantra. Barang ku Jumanta ditepikeun ka Karna, sajongjongan mah manehna nepi ka karot sarta beungeutna langsung ngebrehkeun amarah anu kacidarongkahna. Anu kagambar tina bubudena anu baketut sarta sorot panon anu buburi nyayan. Manehna ngarasa geuleuh ka Andi anu geus jadi hahalang kana maksudna. Ki Jantra teh moal bisa gancang sarta babari ditewak sasat aya nu nang tayungan. Memang Ki Jantra teh keur diincer lantaran geus kabur ti gajah ngambung anu ngandung harti geus wani nu kang nongong ka manehna. Tapi pamulu Karna ngadadak robah teu beda jeung anu keur bingung teu boga beas heug aya nu ngirim beas. Atawa keur teu boga duit aya nu ngajajanan kitu lamun dipapandekeun mah. Kabenaran sia ku aing mah rek ditepakeun ka si Andi deuleu. Aing nu ngadahar nangkana si Andi nu bakal keuna getahna. Nyetar siah ku aing rek diteumleukeun ka manehna. Awas ya Andi. Kitu gerentes hate Karna bari panonna rutret ka anak buahna anu mendeko pinuh kasieun. Bahrowi anu biasa pepe dengkreng teh harita mah ukur tungkul siga buek menang mabuk. Wigena oge teu beda teu sirikna kabeh sieun kabarerang kuno keur menang ka ambak. Lantaran geus kanyahoan Andi aya di lemur hujung, pikeun Bahrowi anu keukeuh ngarasa panasaran lantaran can laksana ngukud harta banda Haji Sobana. Jorojoy bae bet hayang nyoba-nyoba deui. Ku kitu nakalawan ati-ati nakar nu aya dina hatena teh diharewoskeun ka Karna. Ari Karna ngadenge pamaksudan Bahrowi teh jol haripeut. Ongkoh bae lamun bener bisa ngalaksanakeun piraku we ieu teh lamun lain mangrupa hiji teungeulan anu kacida hebatna pikeun Andi.
anu geus kawentar disebut si buntung jago tutugan, tapi lemburna sorangan tepi ka beunang digadabah ku batur. Komo lamun jeung diduruk mah imah-imahna sarua we jeung napokan ku kokotor kana beungeutna. Ulah-ulah si Andi teh bakal luntur geus lain jago tutugan deui. Tah ieu sababna karna sabaladna ngajorag lemur Cipancar ngan alusna teh sama sakali karna teu nyahoan yen peuting harita teh Andi keur teu aya di Cipancar. Jelasna mah keur aya di cadas gantung jeung Ki Jantra. Ku kituna sadatangna ka Cipancar dar wae ngaduruk sababaraha imah, geus kitu langsung muru imah Pak Haji Sobana, panto didobrak bus ka jero imah. Bus kajaro imah jeung Bahrowi sedengkeun nu sejenting laliu diburuan ngadon ngajaga bisi aya nu rek andon suka aya guam dek ngayakeun perlawanan. Pasrahkeun sakabeh bobogohan maneh Haji. Lamun masih suka ku melenang di alam dunya keneh. Karena nya kakak bari ngagawak beheung kampret Haji Sobana. Sedengkeun Bahrowi langsung nodongkeun bedogna ka Cepdana jeung Bu Haji. Pak Haji gegelek-gepkan teu bisa ngomong da puguh asa dicekek. Katambah ngarasa seber ningali jalma-jalma nu marake baju hideung sarta ditalgos bari dina dada aya gambar lancah maung. Lain kalakah huha si Haji. Hayo geuat deuleu. Geura serahkeun kabeh bobogohan sia koplok. Karena bari ngacengkangkeun Pak Haji nepi ka sirahna ngageledug juruk kana juru bangku. Cer bae getih teh ngucur. Aduh. La ilaha illallah. Ampun. Gusti, astagfirullahaladzim. Pak Haji Sobana ukai-ukai rek hudang bari getih terus ngocor tina sirah masihan bajuna. Lain kalakah jikir Asia Haji. Duit dulu. Duit yang perhiasan. Ngarti Asia koplok. Gawat kadiekeun ari masih hayang hirup deh. Hayo. Gancang tuduhkeun di mana sia kalakah ngejadog. Di mana nyimpan duit jeung emas perhiasan? Gancang. Di mana tempatna? Hayo. Tuh. Aduh sia mah. Bari ngamangkeun balate siga anu rek dilempagkeun kana dada Pak Haji Sobana. Ampun. Ampun. Kaulana da hirup. Ampun. Cek Pak Haji sorana pegat-pegat awak ngadeg-deg kawas nu muriang. Mending pasihkeun abahna supada salamet. Cek Bu Haji bari arap-ap eueup-eup manghariwangkeun kanu jadi salaki. Sumuhun Abah, sumuhun. Jangdana mairan kahayang nu jadi indungna, manehna oge teu kurang soakna geus asa bres wae congok bedog teh niruk beheungna. Mangga atuh nun. Mangga. Jari jeug Pak Haji nangtung terus muru ka kamarna dituturkeun ku Karna, cetrek muka lomari, cetrek deui muka lacina, ari ditarik teh ngan aya duit we petakan jeung ringgitan moal aya 50 perakeun mah. Ngan sakieu sia teh Haji. Sumuhun. Bohong sia. Ning eueuh perhiasan sapotong-potong acan deu. Hayo. Tuduhkeun deui nu sajena. Lamun teu hayang teh beheung teh paragat sia. Gajang. Karena ngarasa teu percaya piraku we cenah Haji anu kawilang pangjagudna make teu boga perhiasan onaman. Mohon leres, teu aya deui ieu teh. Sareng teu gaduh perhiasan da Bapa mah. Bohong sia. Ayo, tuduhkeun deui ari ngarasa lebar mah kana nyawa. Gawat. Sia teh.
karena bari geplak sirah Pak Haji. Aduh, leres Ujang, tuh aya deui. Nah, meni maksa. Cek Pak Haji sobana sorana meh teu kadenge lantaran terus dicekek. Rek ngabohongan ka aing deuleu. Haji, hayang modar meureun sia mah. Ya. Iya. Ampun. Pak Haji sobana ditinggang cukang irungna kontan getih muncrat tina liang irung. Sirahna ngulahek perbae-bae cipanona kaluar marengan bijilna getih. Ampun mata sia mah Haji. Ampun. Jepuk deui gadona ditonyok atuh kebot teh Pak Haji teh labuh. Ampun, leres tu gaduh deui, ampun. Alah, ek ngabohongan wa sia koplok. Bohong sia mah leuwih nyaah kana harta tibatan kana nyawa. Duduk, Pak Haji digusur deui ka tengah imah. Ret karena kajang dana nu keur ngaharauk. Teu beda jeung buek menang mabuk ukur bisa ngahalas ningali nu jadi bapa di tandasa. Sot karena ngalesotkeun Pak Haji gerawak kajang dana buukna digonyang teu anta parah dijedak we cukang irung jeung gadona dihanca. Bu Haji ukur bisa jejeritan bari sanduk-sanduk menta sangkan eureun, tapi karena si ganu hayang puas ngaluluh jang dana jobro deui carehamna ditonyok. Jang dana ukur bisa ngagero jauheun kana ngalawan lantaran taya ieu aya kabisa. Halah, amuing, pun anak mah ulah disiksa atuh. Dengek deui sora Bu Haji, paparah nama hayang ngarangkul kacepda kajang dana anu geus boborot getih. Moal disiksa deuleu, ngan rek dipodaran. Hayo Haji. Lamun anak sia hayang salamet tuduhkeun di mana neuneun perhiasan. Cekarna barik malik ka Pak Haji anu beungeutna geus sepak sarta awakna beuki deg-deg mireungeuh, anakna ngabebengkang bari badana dijejak ku karna. Pak Haji ukur bisa ngecelakeun cimata. Pasihkeun atuh apana, pasihkeun. Bu Haji sorana pegat-pegat keur kitu mah leuwih penting nyawa. Nya leuwih penting nyawa anak lantaran harta banda mah bisa diteangan deui. Sabot kitu gebrai pantok kamar Nyi Euis dibuka torojo Nyi Euis kaluar ari ret ka inung bapana katut lanceukna anu kaayanana geus teu walakaya. Dan taparah deui daragdag wae lumpat mulu Ibu Haji gabrug ngarontok bari terus ngagukuk. Memang ti tadi oge nyaho yen imahna kadatangan jalma jahat, tapi Nyi Euis ukur ngadadempes di kamarna. Ngan sanggeus ngadenge bapa sarta lanceukna menang panyiksa, gentak kaluar sok sieun inung bapa sarta lanceukna di tandasa nepi ka hanteuna. Geuning Haji teh boga nu herang-herang euy. Cekarna bari neuteup kanu keur nyuuh kana dada Bu Haji. Keun atuh, ari ngarasanya kana harta banda mah. Ngan ieu budak awewe kapaksa ku kaula rek dibawa. Kakara oge ngalingkup sarta biwir oge baseuh keneh kolebat ukur mangrupa kalangkang anu asup ka jero imah. Nyaho-nyaho jebrod kadenge sora nu matak ngaruntageun disusul ku ngakedebutna awak karna. Puguh we kabeh oge eueuh nu teu ngaranjug ku tina karuas. Disangkana mah aya gelap salah mangsa atuh Bahrowi anu can nyaho kana naon-naonna ujug-ujug leungeun nu nyepang bedogna karasa komper sarta teu kanyahoan aya nu ngajebrod kana gadona. Manehna ngakoak anu saterusna ngakebut bari adug songkol. Jeung aing sia mah lawan aja Kak Bahrowi. Andi geus nyaho-nyaho geus ngajega.
Aduh, nuhun Andi, nuhun. Teu karasa deui Bu Haji ngakerobunga. Si Buntung rek kumawani ka aing. Karena nuges ngorejat hudang lamun teu katutupan tergos geus pasti katampo sorot matana nu ngakedur pinuh amarah. Montong kalaka bacot sia. Memang sia teh keur diteangan ku aing deuleu. Ayeuna nyampeurkeun pisan. Dalah sia oge Bahrowi. Ulah atoh maneh hirup di dunya sakedeung deui ku aing dianterkeun kana panto neraka deuleu. Sing ingat kana dosa-dosa anu geus dilakukeun ka bapa aing. Ayeuna kudu ditabus ku nyawa sia. Cek Andi teu eleh garang ngomongna pinuh dada, nya pinuh nada ancaman anu lain ukur dina sungut. Rek naon sia neneangan aing koplok. Tayo ka Buntungna sia. Tina perkara anakna si jantan lain. Apan ku sia dihakana oge. Nah ayeuna rek nepakeun geuleuh ka aing. Cuah. Asa ku ngareunah sia mah Andi. Karena mimiti rek ngaliarkeun racun supaya Andi kalap nu akhirna bakal poho kana temah wadi. Bajingan sia setan. Dasar manusia iblis sia mah. Sangeunahna sia nebar fitnah. Bener bae Andi langsung kalap sarta teu antaparah deui sabrut narajang anu hal eta teh pikeun Bahrowi mah aya untungna oge. Lantaran lamun teu kitu geus tangtu Andi teh bakal ngaheulakeun narajang ka manehna anu geus dianggap musuh kerot nu eueuh hampuraeunana. Ait. Lain namblahkeun kageuleuh Buntung. Nah teu karasa ku sia waktu dilebokna. Cek karena bari ngalegot kagigir sarta ngahembatkeun dampal leungeunna dina gerakan gurame ngabintih. Sedengkeun leungeun kencan ngapelesul ngirimkeun tenggelan dina jurus gugur gunung pikeun ngahanca dada musuh. Nyaan sia mah binatang. Nya bener sia mah tabeatna teu beda jeung binatang. Andi ngagentak ngalalapkeun badana bret. Ramo-ramona ngejamret kulit betengkana dina gerakan cakar heulang. Kontan karena ngagero sarta badana ngajurung kunung lantaran karasana eusi beteungna kajawal kabeh. Kurang ajar sia, make ngajamret beteung aing koplok. Karena anu ngabogaan daya tahan nu luar biasa, leungeun katuhuna ngadius rek mapeg sirah Andi ku tenggelan ujungan. Rasakeun sia, Andi. Iya. Andi anu geus bisa ngajudi kana gerakan lawan gentak ngangsolkeun suku katuhuna ka hareup dibarengan lengkah suku kencana. Hiu. Leungeun buntungna dipake mapag punuk ngan orok kaya karena cukup ringes kana maksud lawan. Gentak manehna malik 80 derajat saolah badana nonggongan Andi. Set suku kencana diangsolkeun ka tukang marangan siku dikedukeun ka tukang kana iga burung lawan. Gila karena malik 80 derajat ka tukang set suku kencana maju ngabarengan jurus gugur gunung dina ulin padingdang rek ngahanca badan Andi anu harita keur ngaheunggeu. Keur mah timpugan leungeun buntungna poos katurug iga burungna beunang ditatog ku siku nu jadi lawan. Tapi waktu mireungeuh pereup karena anu ngahiuk bangbaraan sakilat Andi oge nyebrutkeun leungeun buntungna lantaran geus taya daya deui pikeun ngejat iwati untung-untungan ngadukeun kakuatan. Andi mundur sababaraha lengkah sedeng karena gentak ngajauh ka tukang bari leungeunna kekerepengan kekara leungeun buntung teh geus bisa nandingan jurus gugur gunung nu karasana ku karna teu beda jeung neumrag tembok wajah anu wada. Sabot kitu Bahrowi ngahembatkeun pedogna ngapongohan. Kang Andi awas. Nyi euis ngabejaan ku kituna geus jelas pikeun Andi hiji tanggara aya bahaya. Ku kituna gentak manehna ngagilek terus malik ka tukang ngarobah kuda-kudana narik suku kencana sajajar jeung suku katuhu ngawangun kuda-kuda lebar tapi pancu. Kuliwal tang bedog Bahrowi dipapag ku siku-siku sabot bedog Bahrowi ngoleweng sat Andi ngangsodkeun suku katuhu hiu. Leungeun puntungna dipake ngepabuk leungeun katuhu Bahrowi. Bareng jeung Bahrowi ngacerete sarta bedogna murag siku-siku Andi ngahiuk ngapelentrang kana sirah Bahrowi. Bahrowi ngoceak solontod bro leungeunna nutupan sirah anu karasana asa beulah.
karena anu memang daya kekuatan lain hampas-hampaseun ukur sakedeung ngerepengna teh geus kitu sabrut deui narajang dina gerakan jongcolong notog. Andi anu ngarasa panarajang lawan nu pasti ngagunakeun tanaga nu lain sabongbrong anu karasana beda kana awak. Ku kituna Andi ngagilir nyerong bari ngabebeskeun siku-siku kana cangkengna. Hiu des tenggelan kedetna ngahancap pigelang lawan karena ngerepeng deui wae. Bareng jeung eta dius leungeun kencana rek dipake ngahanca careham. Andi gawat ngagilak micen panonyok, tapi karena nu memang miboga daya kekuatan anu kacida hebat, leungeun nu tadi ngerepeng teh nyebrut deui anu sakali ieu mah kacida capat tur teu katiten ku Andi. Geus teu bisa disingkahan deui. Hiuk jot nenggel kana careham. Hakang siani. Karena samemeh Andi bisa ngagerakeun leungeun buntungna geus hasil nimpug deui careham Andi. Anu kadua kalina anu tumerapna ka Andi sanajan kuat bisa nahan oge, tapi teu burung we ari ngageros sarta kuda-kudana pajengjar nepi ka sirahna ngadangheuh ka tukang. Hiji kesempatan pikeun karna mah hiuk wae leungeun katuhuna diheumatkeun rek dipake ngahanca sirah lawan ku tenggelan ujungan. Tapi orok kaya Andi oge embung ari sirahna dijieun talenan mah komo deui mireungeuh karna nu ngagunakeun tenggelan anu harita parnah kaalaman kumanehanana kumaha hebatna akibat eta tenggelan. Lageday Andi ngadadak ngalagedaikeun teu beda jeung tangka anu rek runtuh gerakan caringin rungkad anu dipintonkeun ku Andi. Pikeun nyi euis anu teu apal kana urusan main po mah disangkana meureun awak Andi teh rek ngagedebut nepi ka manehna teu sadar ngoceak. Kang Andi bari terus nutup pambahamna teu wasa ningali anu bakal kajadian, tapi lain deui nyi euis ngarasa helok ningalina lantaran sidik pisan dina kecepatan nu luar biasa leungeun katuhu Andi sakilat ngarampid dua suku lawan dina gerakan leled samak. Buat kebut wae karena notog nepi ka sirahna ngapeletuk kana meja nu aya di tengah imah. Tapi nalika Andi rek nyusul tepus karena sajorelat ngagulitik sarta langsung ngajaul bari cae nangtung deui. Kabeneran harita kaayaan di tengah imah teh lalega, teu kahalangan ku parabotan imah anu pernahna aya di ruang tamu. Jadi anu padungdung bisa samemena. Mireungeuh karena ngajauhan kentak Andi hudang ka jurung ku nafsuna anu ngakugudug dumeh bieu carehamna dua kali kabenangan, sabrut wae narajang dina jurus heulang macok ciptaan manehna sorangan. Karena anu memang geus saayaga malebat kagigir bari ngahiukeun deui tenggelan ujunganna andelanana. Tapi Andi dina kacepatan luar biasa geuat maliklap ngalalapkeun awakna dina jurus heulang ngagalaprak. Karena rikat mundur lantaran disangkana lawan rek ngarampid deui suku, tapi deui beteungna kudu jadi korban sabab tetela Andi geus ngajaul bari nyabetkeun cakar ramo katuhuna dina jurus cakar heulang. Blet sakali ieu mah beteungna karena kacakar jero nepi ka kaluar getih. Tetela sia teh ukur waduk pakarang karena hiat. Andi anu tambah sumangetna mireungeuh lawan anu tetela teu waduk ari ku ramona mah sakilat ngadiuskeun deui leungeun puntungna anu sakali ieu mah teu bisa deui disingkahan. Awak karena anu keur ngajurung kunung akibat cakar heulang teh dan taparah deui jeblot dihanca satakana nepi ka ngacleng nemrag bilik. Atuh anu campuh di buruan teu kurang ragotna wigena sabaturna saperti Sarja Jimpo Jumanta Dulmanan Sarkawi Sudinta Katut Ardasim. Meh-mehan kawalahan ngalawanan Kisahudi Adria Mang Amir sarta Ki Jantra anu dibantu ku sababaraha urang Cipancar. Jumanta jeung Sarkawi mah dina ngalawanna teh puguh rada setengah hate lantaran kapaksa kudu ngalawan urut gegedugna. Nu matak pantas wigena sabaturna terus diseret hampir teu walakaya. Lamun teu inget ka Bahrowi jeung si Jakalara anu keur araya keneh di jero imah, meureun ti tadi oge geus ngacir. Ongkoh deui mah anu ngepung teh beuki lila beuki napuk. Hal ieu teh ku karna oge geus dipaparah ti jero imah. Pating gorowokna warga Cipancar teh teu weleh we ngabulubus kana ceuli. Nu mata ku manehna barang kabireungeuh Bahrowi geus nguniang deui, manehna kentak luncat kana lawang panto bari ngagero. Mundur Bahrowi, mundur. Jerelat jeung katepah saterusna tuturubun. Kaburuan bari ngagorowok deui kana wigena nitah mundur.
Andi barang nempok karena jeung Bahrowi kabur teh paparahna mah rek terus ngudag orok kaya kadenge sora Nyi Euis ngegero Andi ngakentak malik. Nyi Euis ngegero kentak muru teu anta parah deui bro nyuuh kana tuur Andi bari saterusna ceurik bangun ka nyanyerian. Tekedah dianggo nangis Euis, tos salamet da ayeuna mah. Andi nyekatkeun Nyi Euis sinanangtung. Namung Euis teh, duh. Kang Andi. Euis nyuuhkeun sirah kana dada Andi, kahayang nama rek ngabrehkeun naon-naon anu keur ngakarandapan ku manehna ayeuna. Tapi ti koro karasana beut seuseut, ongkoh deui ing hakna kalakah tambah rosa ngabarengan cimata anu terus murubut. Tekedah di benjar beaskeun Kang Andi oge parantos uninga sareng ngamaklum Euis. Sora Andi meh teu kadenge kasurung ku rasa sedih lantaran kembang katresna gugur can wayah. Rajeun panggih oge dina kaayaan kieu. Adegan kitu teh kasaksian pisan ku Pak Haji sareng Ibu Haji. Cacakan mun teu kagok asong mah rek terus ngobrot karna jeung Bahrowi. Rasa harendegna mah geus teu bisa dicaturkeun. Salila-lila neneangan kari-kari ayeuna panggih can oge nanaon geus kaburu-kabur. Ari Pak Haji jeung Bu Haji ningali petana Nyi Euis teh kacida kagetna memang wajar sarta geus kuduna ngebrehkeun katumari mana ka Andi anu sasatna geus ngajait tina mara bahaya. Tapi ari kitu carana mah geus bisa nimbulkeun nu lain-lawin. Anu antukna ukur bisa silih pelong bari dina pikiranana pinuh ku rupa-rupa pananya. Sabot kitu Mang Amir jeung nu sejenna ting torojol. Maranehanana ngarasa hariwang lantaran waktu mireungeus si Jakalara jeung baturna ting pelesat kabur teh. Anu di jero imah taya anu kaluar saurang oge ari breh teh sarerea kacida kagetna. Pak Haji jeung Ibu Haji sarta jangdana kasampak teh keur sing polohok we. Sedengkeun Nyi Euis tetep keur nyarandekeun sirahna kana dada Andi bari cimata terus mudal. Para wargi sadayana lamun karna teu ngajorag ka Cipancar mah rusia antara Nyi Euis jeung Andi teh kawasna moal kabuka. Boh Pak Haji boh Ibu Haji moal boga sangkaan saeutik oge yen Euis teh geus boga pilihan sorangan. Jangdana anu tadina mah ukur samar-samar anu ceuk sangkaan mah yen hubungan Andi jeung adina teh ngan ukur aakuan pikeun ngahindar ti Husen. Hari dikoreh mah gorehel teh taya anu di dingding kelir. Waktu ditanya teh Nyi Euis terus terang ngaku geus teu aya anu disumput salindungkeun deui. Ku kitu namah Nyi Euis teh geus nekad sarta untung-untungan sugan wae nu jadi bapana nyaluyuan sarta aya karepna pikeun ngabolaikeun panglamarna Haji Qodir. Lantaran Andi teh geus kabuktian sakitu bebelana. Dasareatna lamun harita Andi teu datang sarta nulungan, ulah-ulah lain ukur harta bandana ledis. Tapi oge manehna bakal disered ku si Jakalara kapan pok-pokana oge geus kitu yen manehna teh rek dibawa ku si Jakalara. Tumerapna ka Pak Haji jeung Ibu Haji ngan ukur bisa ting haruleng. Gegedena mah ngarasa kaget ku teu nyangka saeutik-eutik acan geuningan Nyi Euis teh kitu lalakonna. Paingan atuh nepi ka kekepehan nolak kana panglamarna Husen. Dadakuna mah can aya niat boga salaki. Nganjang dana ngadenge pangakuan Nyi Euis teh nepi ka jejebris malah beak dengkak Andi teh diceceleh. Teu ngarumasakeun maneh mah teu nalipak maneh keur malarat jeung tanpa daksa teh. Hayoh make aya guam boga kahayang kanu lain tanding. Pokona mah bebeakan cindekna mah babasaan kotor sarta ucapan anu mata krungseb kadengena teh kalaluar tina sungutna. Ngan hadena kaburu dihuit ku Pak Haji. Teu nyangka geuning si Euis teh kitu lalakonna nya. Cek Pak Haji.
Sumohon bapana, ibu oge teu apal. Sabab salami ieu teh tara katempo babarengan. Ah, si Andina we eta mah anu teu nalipak maneh. Lamun datang ka dieu teh meureun ngadon ngolo-ngolo si Euis. Jangdana namalang deui. Baku maneh madana. Ari geus kitu teh. Teu hade yeuh ngahina ka sasama teh. Sabab kabeh oge sarua pada makhluk pangeran. Anu ngabedakeun mah ukur dina kaayaan beunghar jeung malarat teh ceuk tetengyoan urang. Jama nu luhur kuta gede dunya ceuk wiwilanganana, eta mah ukur pandangan manusa. Cek Pak Haji bari saterusna mah malah maliknya celeh Jangdana anu tetep nempas wae. Mohon upami ninggal kalebah dinya nama leres bapana, tapi asa piraku deui urang kudu minantuan ka Jang Andi. Kapan geus sidik nya Euis teh tos dicangcang ku Jang Husen. Bu Haji mairan. Saha atuh nu boga pikiran kadinya mana? Piraku we abah rek meuli es krim. Punten pisan para wargi yeuh kabujeng aya tukang es. Duh. Cag heula dugi ka dieu nya urang teu neun dihaneulem hieum tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Hapunten seueur lepatna emang teh. Mung sakitu anu tiasa kasangakeun, ampun paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih, hampura anu diteja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag parmios.